Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala Muhammadir rasulih wa abdih wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para zuama, para asatid sadaya kasepuhan pini sepuh anu kupribados dipihormat, kaum sandriin sandriyah, salikin salikat, tolibin tolibat anu sami-sami kupribados dibanggakeun, diharapkeun, oke insyaallah didoakeun. Mudah-mudahan sadayana sing kagunturan madu, sing karagaragan menyan putih, saenggal-enggana dipaparinan putuh ku Allah Rabbul Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji syukur urang aturkeun ka Allah Rabbus Syakur. Salawat rawu salamna pamudah-mudahan dicurah limpahkeun ka paduka alam, hiji jalmi pinili tanpa tanding suci bari disucikeun ku Nu Maha Suci, revolusi dunia Islam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikantun ka para sahabat-sahabatna nu percis bentang dina padanya anganana, katabiin tabiina tu akhirna mah dugikeun ka urang sadayana. Mudah-mudahan sepuh anom istri pamaget sandriin sandria sadayana sing kalebet direngrengan abdina Allah nu nyaan, sing kalebet direngrengan umatna jungjunan alam nu kenging syafaat ti anjeunna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin wal muslimat anu mulia, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Insyaallah anu kadua kalina urang ngalanjengkeun hanca, diajar ngalogat, diajar ngamanaan, sakedik-kedikeun diajar nyurah. Eusina hiji kitab anu sok disebat kitab Bidayatul Hidayah, di mana jelema hayang sopan dina tungtung, wayahna sing sopan dina mimiti, di mana jalma hayang meunang Nihayatul Hidayah sing sopan heula dina Bidayatul Hidayah, di mana jelema hayang teuleum dina lautan Batinul Hidayah sing beres heula dina dohirna hidayah. Kujararan eta pisan ulama besar Hujjatul Islam Imam Ghazali radhiyallahu an, anjeunna ngarang hiji kitab bacaeun gaweaneun urang sadayana nu sok disebat kitab Bidayatul Hidayah. Insyaallah ayeuna nu kadua wihanana. Sateuacan urang diajar ngalogat, diajar ngamanaan, sakedik-kedikeun diajar nyurah eusina kitab Bidayatul Hidayah. Urang ngadoa ka Nu Maha Suci pamudah-mudahan pengarangna ya kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali Hujjatul Islam radhiyallahu an, pensyarahna ya kitab Bidayatul Hidayah anu sok disebat kitab Maraqil Ubudiyah anu parantos disusun ulama besar buktosna Imam Nawawi. Pamudah-mudahan aranjeunna sing tambah-tambah kamulyaanana muga Allah Rabbul Alamin. Lajeng urang ngadoakeun pamudah-mudahan sepuh urang sadayana, wargi urang sadayana, guru-guru urang sadayana anu parantos ngantunkeun, anu parantos salik di alam barzah, pamudah-mudahan sadayana kenging pangapura rahmat oge ridhona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa liman dakhala fi baiti ajma'in syudillahi lahumul Fatihah. Wa ila arwai abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan Muhammad Muhammad Syulillahi lahumul Fatihah. Wa ila muallifi hadal kitab wa syari ila hadratis wa ila hadratis radhiyallahu ta'ala anhum wa usulihim wa furuhim wa masyaihim wa ahli baitihim wa ahbabihim wa muridihim wa muhibbihim wa ahli silsilatihim wal akhidina nahum syulillahi lahumul Fatihah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga tinggal logatna kamari parantos mukadimah dugikeun ka amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du anapun dina sabadana bismillah alhamdulillah shalawat sinareng salam pahala mangka kudu terang anjeun ayyuhal harisu hei jalma anu kasengsrem al mukbilu anu madep alak tibasil ilmi kana nyokotna ilmu al muzhiru anu ngadohirkeun min nafsihi tina dirina ieu si haris sidqar ragbati kana benerna mika cinta bihi dina ieu ilmu wa faratot ta'atusi jeung kana bangetna sono ilaihi kana ieu ilmu annaka sanyanyana anjeun eta ingkungta lamun kabuktian anjeun eta taksidu ngamaksud anjeun bi talabil ilmi kalawan talabul ilmi al munafasata kana kaalusan wal mubahata jeung kana kaluhuran wa taqadduma jeung kana miheulaan alal kroni ka pirang-pirang babaturan wastimalata wujuhin nasi jeung kana nyuprih madepna pirang-pirang wajah manusia ilaika ka anjeun wa jam'a hitamid dunya jeung kana ngumpulkeun harta banda dunia fa anta mangka ari anjeun eta sahin anu berusaha anu lempang bi hadmi dinika dina ngaruntuhkeun agama anjeun wa ihlaki nafsika jeung ngaruksak diri anjeun wa ba'i akhiratika jeung ngajual akhirat anjeun di dunya ka kalau dunia anjeun wasabqatuka mangkari akad-akadan anjeun eta khosiratun anu rugi wa tijaratuka jeung ari perdagangan anjeun eta bairatun anu ruksak wa muallimuka jeung ari nu mamatahan ka anjeun
eta mu'inun anu nulungan laka ka anjeun ala isyanika kana maksiatna anjeun wa syarikun jeung anu ngarencangan laka ka anjeun fi khusra nika dina karugian anjeun wa waritu muallim eta kabai'in kabai saifi saperti anu ngajual pedang min qati toriki kabegal wa man jeung sing sajalma aana anu nulungan ieu si jalma ala maksiatin kana maksiat walau syatri kalimatin jeung sanajan ku satengah kalimah kana aya itu si man eta syarikan anu ngarencangan piha dina itu maksiat wa ing kanat jeung lamun aya naon niatuka niat anjeun wa qasduka jeung maksud anjeun bima dina perkara bainaka antara anjeun wa bainallahi ta'ala jeung antara Allah ta'ala min ta'allumil ilmi tina ngajina ilmu al hidayata eta al hidayata nyupri hidayah duna mujarradir riwayah lain wungkul ngariwayatkeun pabsyir mangka kudu bungah anjeun fa innal malaikata mangka sanyanyana malaikat eta tabsutu ngabeberkeun itu malaikat laka ka anjeun ajnihataha kana pirang-pirang jangjangna malaikat ida masyaita di mana lempang anjeun wahitanal bahri jeung pirang-pirang laukna sagara wahitanal bahri jeung sanyanyana pirang-pirang laukna sagara eta tastaghfiru mangistighfarkeun itu hitan laka ka anjeun ida sa'aita di mana lempang anjeun walaki yang bagi sareng tatapi na peryogi sareng tatapi na penting laka pikeun anjeun naon anta allama yen ngaji anjeun naon anta allama yen ngaji anjeun qabla kulli syai'i dina samemeh saban-saban perkara anal hidayata kana sanyanyana hidayah allati anu hiya ari itu hidayah eta samratul ilmi buahna ilmu laha eta tetepikeun itu hidayah bidayatun ari kawitan wa nihayatun sareng panungtungan wa zahirun jeung zahir wa batinun sareng batin wala usula jeung teu aya nepi eta maujud ila nihayatiha kana panungtungan hidayah illa ba'da ikami bidayatiha angin dina sabada nguatkeun mimitina hidayah walang sura jeung teu aya kanyao eta maujud ala batiniha kana batina hidayah illa ba'dal wuqufi angin dina sabadana wukuf
angin dina sabadana nyicingan ala zahiriha kana zahirna hidayah wa jeung eling-eling ana ari kaula eta musyirun anu isyarah alaika kanjeun bibidayatil hidayah kalawan mimitina hidayah litajroba supaya nyoba anjeun biha dina itu bidayatul hidayah nafsaka kana diri anjeun wa tamtaina jeung nyoba anjeun biha kalawan bidayatul hidayah qalbaka kana hate anjeun wa in dapat mangka fa in dapat pain dapat mangka lamun manggihan naon kol buka hati anjeun atawa pain dapta mangka lamun manggihan anjeun kol baka kana hati anjeun ilaiha kana bidayatul hidayah mailan kana anu condong wa nafsaka jeung kana diri anjeun jeung kana nafsu anjeun biha kalawan bidayatul hidayah mutawiatan kana anu turut walaha jeung kana bidayatul hidayah qabilatan kana anu narima wa in sadaqta jeung lamun manggihan anjeun qalbaka kana hate anjeun inda muakhadatika dina nalika nyokot anjeun iyahu kana itu qalba biha kalawan bidayatul hidayah musawwifan kana anu ngongkeng-ngengkek wabil amali jeung kalawan ngamalkeun bimuqtadhaha kalawan pamentana bidayatul hidayah mumatilan kana anu ngakhirkeun palam mangka kudu terang anjeun anna nafsaka sanyanyana nafsu anjeun almailata anu condong ila talabil ilmi kana nyupri ilmu iya ari itu nafsu eta an-nafsu al-ammaratu anu loba nitahna bisu'i kalawan kagorengan wa qadin tahadat jeung tanginas itu nafsu muti'atan bari anu turut li syaitonil lain ka setan anu dilum laknat liudliya supaya nganepikeun itu setan ka anjeun bihabli gururihi kana tambang pertipuan anak itu setan payastadrija maka nyokot saeutik itu setan ka kanjeun bimakidatihi kalawan pertipuan anak setan ila gomrotil halaki kana bangetna kacilakaan wa qasduhu jeung ari pamaksudanana setan eta ayyaruja eta ayyurawija yen nyukrukeun setan alaika ka anjeun asyarra kana goreng fi ma'ridil khairi dina lapangan kahadean
atayulhiko sehingga ngadatangkeun setan ka anjeun bil akhsarina ka pirang-pirang jalma anu rugi kabeh naonana amalan amalna alladzina tegasna jalma-jalma dhalla anu sasar naon sa'yuhum perjalananana itu ladina fil hayati dunya dina kahirupan dunia wahum bari ari itu ladina eta yahsabuna nyangka itu ladina annahum sanyanyana itu ladina eta yusinuna anu alus kabeh naonana sun'an pada melanana eta yusinuna anu ngaluskeun kabeh sun'an kana pada melanana wa inna dalika jeung dina nalika itu qasdus syayatin yatlu macakeun alaika ka anjeun sa syaitanu bebengok setan fadlal ilmi kana kautamanana ilmu wa darajatal ulama jeung kana darajatna ulama wa ma jeung perkara waroda anu datang ieu mah fihi dina itu fadlal ilmi minal akhbari tina pirang-pirang hadis wal athari jeung pirang-pirang dawuh sahabat wa yulhi jeung mopohokeun itu setan ka anjeun angkali tina dawanana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sing sajalma izdada anu tambah-tambah itu siman naonana ilman ilmuna walam yazdad jeung teges tambahna itu siman naonana hudan pituduhna lam yazdad teu tambah-tambahna itu si jalma minallahi ti Allah illa bu'dan angin beuki jauh wa angkauli jeung tina dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna asyaddan nas sanyana pang banget-bangetna manusia naonana azaban siksana yaumul kiamati dina poe kiamah eta alimun ulama lam yang fa'anu teges ngamalkeun hu kaitu alim safa Allahu Gusti Allah bi ilmihi kana ilmuna itu alim wa angkauli jeung tina dawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marortu geus papaliwat kaula lailata usriya dina peutingan diisrokeun sahabi kaula ila samai ka langit biaqwamin ka pirang-pirang kaum tuqradu anu diguntingan naon sifauhum biwir-biwirna itu aqwam bimaqarido kalawan pirang-pirang gunting minari tina neraka Fakultu maka ngucap kaula man eta saha antum ari araranjeun faqulu maka nyararita itu aqwa kunna kabuktian abdi sadaya eta na'muru sok marentah abdi sadaya bil khairi kana kahadean wala nati jeung tara ngadatangan abdi sadaya hi kana itu khair wa nanha jeung sok nyegah abdi sadaya an syarri tina kagorengan wa nati jeung sok ngadatangan abdi sadaya hi kana itu syar. Kaum muslimin wal muslimat an mulia sabadana dengan musannif maoskeun bismillahirrahmanirrahim. Maos alhamdulillah, maos salawat sinarang salam ka Kangjeng Nabi, ka kulawarga, ka sahabat-sahabatna, tina sabada anjeunna,
maka ajengan musannif Imam Ghazali Hujjatul Islam parantos dadawuh fa'lam ayyuhal harisu ala tibasil ilmi wahai jalma-jalma anu kasengsrem banget sono banget hayang kana meunangkeun ana ilmu jalma-jalma anu geus ngadohirkeun dina dirina eta jalma-jalma kana benerna rasa cinta dina masalah ilmu wa qarata ta'atusi banget sono kana ilmu saur Imam Ghazali annaka in kunta taksidu bi talabil ilmil munafasata wal mubahata wa taqadduma 'alal aqran wastimalata wujuhin nas ilaik wa jam'a hitamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika wa baini akhiratika bidunyaka. Para santri, para santriah, kaum tolibin tolibat, salikin salikat, jalma-jalma nu kasengsrem hayang meunang ilmu, anu geus ngadohirkeun dirina banget cinta kana ilmu, banget sono kana ilmu, omat-omat saur Imam Ghazali di mana anjeun boga maksud kalawan tolabul ilmi hayang menangkeun kehalusan hayang menangkeun kaluhuran ukuran dunia hayang bisa ngelekeun ka pirang-pirang babaturan hayang supaya wajah jelema wajah manusia madep ka manehna malah wajah akhir taumil dunia hayang ngumpulkeun harta banda dunia saloba-lobana kanyahukeun saur Imam Ghazali fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika wa bain akhiratika bidunyaka. Dohirna anjeun nu keur masantren, dohirna anjeun nu keur thalabul ilmi tapi bongan tujuanana bongan maksudna salah maka hakikat nama percis jalma anu keur ngarubuhkeun agamana naudzubillah min dzalik. Keur ngarubuhkeun agamana sorangan, keur ngaruksak dirina sorangan, malah keur ngajual akhirat dibeulikeun kana dunia anu teu sapira. Fasubqatuka khasiratun wa tijaratuka bahiratun wa muallimuka ma'inun lak. Kusabab sakitu akad-akadan anjeun rugi, perdagangan anjeun ruksak, malah nu mamatahan ka anjeun ge nulungan ka anjeun dina raraga nyieun maksiat ka Allah Rabbul Alamin, malah nu ngabaturan ka anjeun dina karugian anjeun, rugi dunia rugi akhirat. Perumpamanana percis model jalma nu ngajual pedang, ngajual bedog, ngajual golok ka begal. Ngajual golok ka tukang ngalasulu insyaallah jadi kahadean, tapi ngajual golok ka bangsat, ngajual golok ka begal maka bakal ngiluan dina pada jahatna, bakal kababawa dina pada goreng patutna. Nabi dadawuh sing sajalma anu nulungan kana maksiat sanajan ku sapotong kalimah mangka eta jalma ngiluan ka jalma anu maksiat dina pada maksiatna. Hiji tah jadi jang santri jang santria umat ulah salah niat ulah salah maksud di mana maksud anjeun kalawan tolabul ilmi hayang menangkeun kaalusan di alam dunia, hayang menang kaluhuran di alam dunia, hayang supaya wajah-wajah jelema yang hareup kabehanana ka manehanana supaya bisa ngumpulkeun harta banda dunia saloba-lobana. Waspada hati-hati tong gagaba naon sabab dohirna keur tolabul ilmi hakikat nama keur ngarubuhkeun agamana sorangan naudzubillahi min dzalik. Dohirna keur tolabul ilmi hakikat nama keur ngaruksak dirina sorangan. Dohirna mah keur tolabul ilmi hakikat nama keur ngajual akhirat dibeulikeun kana dunia anu teu sapira.
Nu kadua wa in kanat niyatuka wa qasduka fima bainaka wa bainallah min ta'allumil ilmi al hidayata duna mujarradir riwayah fa absyir fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idama saita wa hitanal bahri tastaghfiru lak ida sa'aita. Tapi di mana niat anjeun, di mana pamaksudan anjeun, antara Allah ngalangkungan jalan tolabul ilmi, hayang menangkeun hidayah, lain wungkul hayang bisa ngariwayatkeun, hayang menang hidayah ya Allah, mangka saur ajengan musannif Imam Ghazali Hujjatul Islam pamsir anjeun kudu bunga naon sabab malaikat ngabeberkeun jangjangna tidak masaita di mana lempang anjeun malah lauk cai lauk anu aya di sagara kabihanana mang istighfarkeun ka anjeun di mana anjeun lempang. Ngan prayoga kabina-bina pikeun anjeun nganyaokeun yen sanyanyana hidayah anu mana eta hidayah teh ngarupakeun buahna ilmu, ngabogaan bidayah, ngabogaan niyayah, ngabogaan dohir, ngabogaan batin. Jadi aya bidayatul hidayah, aya nihayatul hidayah, aya dohirul hidayah, aya batinul hidayah. Wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ikami bidayatiha. Jalma moal nepi kana nihayatul hidayah sehingga eta jalma nyicingan heula dina bidayatul hidayah. Wala musyuru ala batiniha illa ba'dal wuqufi ala dohiriha. Jeung jalma moal bisa teuleum dina batinna hidayah, moal bisa nyaho kana batinna hidayah lamun eta jalma encan bisa cicing dina dohirna hidayah. Wa ana musirun alaik bi bidayatil hidayah. Kanyaokeun ku anjeun yen sanyanyana hidayah anu ngarupakeun buahna ilmu, aya mimitina, aya tungtungna, aya dohirna, aya batinna. Moal nepi kana tungtung hidayah lamun can sopan dina mimitina hidayah, moal bisa teuleum kana batinna hidayah lamun can sopan dina dohirna hidayah. Waha eling-eling saur ajengan musannif ana musirun alaik bi bidayatil hidayah. Eling-eling kaula ayeuna rek isarah ka anjeun tentang bidayatul hidayah. Naon sabab litujarriba biha nafsaka wa tamtahina biha qalbaka. Sok ayeuna kaula isarah ka anjeun tentang bidayatul hidayah supaya dicobaan ku anjeun kana diri anjeun, muji anjeun kalawan bidayatul hidayah kana hati anjeun. Lamun hate anjeun kapangi ku anjeun condong sono, nafsu anjeun turut malah narima kana bidayatul hidayah padunaka wa tatallu ilan nihayah wa taqul gula ila biharil ulumi wal mukasafah. Di mana anjeun mangihan kana hate anjeun condong kana bidayatul hidayah, resepkeun kana bidayatul hidayah, malah nafsu anjeun turut kana bidayatul hidayah jeung narimana simbunga pek anjeun siap-siap jang naik nuluikeun bidayatul hidayah nepikeun ka nihayatul hidayah yang asup teuleum dina lautan batin hidayah bongan geus genah jeung geus betah geus istiqomah dina bidayatul hidayah. Samulihna di mana anjeun manggihan kana hate anjeun dina nalika disagrogeun kana bidayatul hidayah but ngeke ngamalkeun kana pamentana bidayatul hidayah but haroreang nepikeun ka ngahir-ngahir
mangka kanyahukeun ku anjeun yen sanyana nafsu anjeun anu cenderung kana thalabul ilmi lain nafsu nu hebat tapi nafsu nu kurang ajar nu sok disebut nafsu ammarah. Qadin ta'adat muti'atan li syaitanil la'in. Anjeun sabenerna manggeus tangina srek turut ka setan anu dilaknat. Setan rek nganepikeun ka anjeun kana tambang pertipuanana setan. Setan rek nyokot ka anjeun saeutik-saeutik kalawan pertipuanana setan kana bangetna karuksakan. Maksud setan rek nyucrukeun ka anjeun kana goreng dina lapangan kahadean sehingga ngadatangkeun eta setan ka anjeun ngabuskeun eta setan ka anjeun tereng-rengan pirang-pirang jalma nu rugi kabeh tegasna jalma-jalma nu rugi perjalananna dina kahirupan di alam dunia bari maranehna nyangka marukanana manehna jalma-jalma anu hade dina padamelanana. Dina nalika kitu pisan setan sok ngabejaan ngabacakeun ka jalma anu kitu anu thalabul ilmi tapi nafsuna nafsu amarah tentang keutamaan ilmu tentang derajat ulama ngabejakeun eta setan ka anjeun ka jalma-jalma anu model kitu katerangan-katerangan baik tina hadis baik tina dawuh sahabat tentang keutamaan ilmu tentang derajat ulama jeung sejen-sejena. Tapi setan mopohokeun ka eta jalma dina dawuhan Kangjeng Nabi man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Sisa jalma nu tambah-tambah ilmu bari teu tambah-tambah hidayahna maka eta jalma teu tambah-tambah nanti Allah angin beuki jauh. Malah setan mopohokeun ka jalma nu model kitu nu tadi teh ya dina dawuhan Kangjeng Nabi asadun nas adaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bil ilmi. Pang banget-bangetna jalma nampa siksaan jaga di poe kiamah nyata ulama anu teu ngamangpaatkeun Allah kana ilmuna eta ulama. Kaum muslimin wal muslimat anu mulia. Jadi wabil khusus ka santriin-santriah di mana urang rek neangan ilmu umat maksud urang ulah salah umat niat urang-urang ngaco lamun niat urang ngaco lah maksud urang salah dohirna keur neangan ilmu dohirna keur masantren pada hakikatna mah keur ngarubuhkeun agamana sorangan keur ngaruksak dirina sorangan malah keur ngajual akhirat dibelikeun kana dunia anu teu sapira. Tapi jang santri jang santriah jang jalma-jalma nu thalabul ilmi niatna alus antara manehna jeung antara Allah kalawan ilmuna manehna hayang meunangkeun hidayah mangka sing bungah naon sabab malaikat mangistighfarkeun lauk anu aya di sagara kabehanana mangistighfarkeun jang eta si jalma. Ngan kanyahokeun ku urang yen sanyanyana hidayah eta aya bidayahna jeung aya nihayahna aya dohirna jeung aya batinna. Jalma moal nepi kana puncakna hidayah lamun can sopan dina mimitina hidayah jalma moal bisa teuleum dina batinna hidayah lamun can beres dina dohirna hidayah. Saurajengan musannif kaula rek ngasongkeun ka anjeun rek isyarah ka anjeun tentang bidayatul hidayah supaya dicoba-coba kana awak anjeun dicoba-coba kana nafsu anjeun. Lamun seug mah anjeun mangihan kana hate anjeun kana nafsu anjeun but sono but genah but betah kana eta bidayatul hidayah but turut kana pamentana eta bidayatul hidayah mangka sing bungah naon sabab di anjeun geus aya hiji bibit-bibit anu bakal jadi sabab dina eta bibit anjeun nyalikeun hiji makom anu terpuji monggo Allah Rabbul Alamin. Tapi lamun seug mah ngasongkeun anjeun tentang bidayatul hidayah kana awak anjeun kana nafsu anjeun kana hate anjeun but halarese hese ngagaweanana hese nurutna teu betah
harudang cangke nepikeun ka embung ngagaweanana mangka kanyaukeun ku anjeun yen sanyana nafsu anjeun tentang hayang meunangkeun ilmu lain nafsu nu halus tapi nafsu nu butut anu sok disebut nafsu amarah. Setan rek ngasongkeun ka anjeun kana tabang pertipuanana dina lapangan kahadean. Setan rek nyucrukeun ka anjeun kana kagorengan dina lapangan kahadean sehingga setan ngadatangkeun ka anjeun sehingga setan ngabuskeun ka araranjeun tereng-rengan zaman-zaman rugi kabehanana dina amalna, zaman butut perjalananana, zaman-zaman goreng patut amal-amalanana bari boga panyangka yen dirina teh ngarupakeun zaman-zaman halus pagaweanana. Naudzubillahi min dzalik. Pengajian urang dina ieu saat cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna nurares nanti Allah sinareng ti rasulna lepat nanti kabodohan wae simkuring pamugi-mugi kenging pangampura Allah Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.